Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rika Syawaliani Mulyana di kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngawancara ibu ngeunaan COVID-19. Ari nami ibu teh saha? Nami ibu Handayani Siti Masito. Ari padamelan ibu naon? Padamelan ibu ngajar di TK. Naon wae dampak COVID kana padamelan ibu? Kumaha ibu padamelan punten guru sehingga efek tinu COVID ieu pengaruh pisan kanggo padamelan ibu di antawisna biasana pembelajaran teh dilakukan secara tatap mukanya supaya ka sakola. Kumaha aya dampak COVID nyata pembelajaran secara daring. Kumaha cara ibu dina mayunan dampak COVID? Pembelajaran supaya tetap jalan, ibu menggunakan HP, terus selain teh eta supaya pembelajaran teu monoton, sawaktos-waktos ibu menggunakan video pembelajaran gitu. Kumaha pendapat ibu ari diajar online teh efektif atau napi henteu? Upami menurut ibu dina pembelajaran secara daring daring full dibandingkan upami pembelajaran secara tatap muka, non kalintang ngarugakeun pisan eta kana dua belah pihak, baik kanggo ibu sebagai pengajar oge kanggo barangkali anu dididikna gitu. Terus upami pembelajaran khususnya di TK ibu mah efektifna upami belajar tatap muka kumari usia TK mah meriyogikeun campur baur sareng rerencangan gitu. Kumaha pendapat ibu lamun aya nu ngalanggar protokol kesehatan? Upami ngalanggar protokol kesehatan upami ninggal tinu aturan pemerintah kahiji panginten aya sangsina, kadua aya denda, nu katilu panginten urang sawaktos-waktos tiasa kena eta ku virus COVID eta gitu. Naon harapan ibu ka payuna saatos pandemi ieu teh rengse? Upami pandemi rengse nya hoyong ibu mah belajar sapertos biasa deui. Enten belajar tatap muka murangkali belajar di sekolah di enjing bikin siang gitu enten. Hatur nuhun atas ngajawab patarosan abdi. Punten bilih aya patarosan anu kirang meunah. Punten pisan tos ngabagel waktosna. Mugi-mugi pandemi ieu teh enggal rengse. Hatur nuhun ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami nya mudah-mudahan COVID ieu sing enggal tuntasnya pada semarangkali kanggo ibunya sebagai pengajar hoyong mah belajar normal deui gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.